Islam teh tempatna diskusi lain tempat debat, sabab debat ngagubragna kana papaseaan. Al mujadalatun bahwa harumun sing sajalma anu ngadebatkeun dina agama Islam tuluy jadi pasea maka hukumna haram. Matak Islam teh tempat diskusi lain tempat papaseaan. Matak sok aya bahasa beda paham teu aya, dek beda paham kumaha da Quran lagi kur hiji wahyu ti Allah ka Kangjeng Nabi nu puguh mah ente teu ngarti mung dibejaan kudu ngarti, jadi ngagugulung egois. Padahal nu dicontohkeun ku para ulama beda mah teu nanaon, al ihtilafu rahmah pek ngan kudu jadi rahmat saling pikadeudeuh ulah pasea